Itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dzawi rahimi. Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa tetapi horenganan nu buang kawarah leuwih tibatan eta nu teu iman ka Kangjeng Nabi nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa wahyu tinggal wahyu mukjizat tinggal mukjizat nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae di mana bae ayeuna Muhammad dipiteskeun ku aing sampaikeun ka teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dieu 1000 ontak ku aing sia lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an macakeun mukjizat jelema muhun kabeh sumuhun kabeh iman kabeh henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal tas di mana sia man? Tas Isra Mi'raj. Ka mana? Di dieu ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangijeung Allah. Tira berangkat mah tadi balik tadi memeh subuh. Man. Aisyah naonan man. Aduh, nu edan ge cager heula man. Aisyah kunaon tambah edan. Ya, wari sia. Sia daek teh ngomong kos kitu. Gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah. Siap. Wah, tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal. Bani anu turun. Dengekeun ya. Nu edan ngomong. Begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mah aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus bare oleh-oleh terus tangga ku harita diraha eta mah bedakeun jam sakitu balik babet mau subuh kira-kira sabar jaman mah 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta mad siat ngomong ku keterlaluan teh bener ge rasul Allah tuh laki kituan teh mad coba eta sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ieu Abu Bakar ieu coba bakar saya ka dieu aya naon ieu mah memeh sia ka ditu aing di bejaan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tas Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana bapami jeung Gusti Allah cari cak nyana terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh Abu Bakar hayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kikituanan Bakar aduh antak gelar asidik teh di dieu mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui ieulah Sidina Abu Bakar nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri masyaallah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mukjizat Al-Qur'an teu iman. Nah untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng untuk menenangkan kesedih Kangjeng Allah mere dongeng caritaan nabi nu baheula abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihis tapi ieu mah singkatna ge dihareup nu bakal panjang mah ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang cerita singkat ulah panjangna dihareup ieu mah pang beberah
panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi horenganan jadi tenang. Ongkos urang dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi, didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta, didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta. Tinggal 1 juta kumaha ngalamun mainnya di imah dia kolong Pak. Lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kadege urang Bang Bara eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang kan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya sakeuna ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta bejalkeun deui beak kuy tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imahna atap pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abeh dijual ai aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah jangan sabaraha tah masa pira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak jadi lebih parah pan urang aing mah masih untung kene tuh untung kene saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene aki bajeng imah-imah beak wabeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae gitu tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah anu lebih parah. Nah ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang, tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula. Masya Allah karita. Mantap. Urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh. Sia kunaon ngalamun bae. Aduh, ceukna teh. Kunaon? Lamun bae sia, edan sia ke. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui kawin hajo dijokot batur aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manen kitu ge ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia teh sedaun kelor. Emang awewe nyana doang ulah sok judi lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung adat gede masalah hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya ambal aya di tukang bawang melulu ayo sia hayang ka mana tenang ya sia mah kakarak ditinggalkeun sakali aing mah baheula pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ge hampir frustrasingan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean bar harita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin Masya Allah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha emang kos kitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate jadi sarua ye tuh aing sarua lah tuh sapira awewe geus bae bikeun bae neangan deui semua ke dilamun sagala rupa awak geus kuru kitu sia deuleu aing da 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaheun coba lamun nganasehatan atuh sia sih
tadina tuh kunaon diantepkeun heueunya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah eleh gitu kan deuk kumaha urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku juring bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah nu tadi nu hebat mah sia putus cinta ditinggalkeun ku kabogoh ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ye atuh kunaon bahwa calon pamajikan sia di bawah ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala hartikeun tah tauhid tah jijah nya tuh geus ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia tah eta kan ngeunaheun